Wes tekoar dadang mah yang gua main deui di Piala Presiden, yang gua jadi top skor deui dadang mah. Bener dah sarua urang oge. Urang pan boga anyar jurus beretek bangsat kita sahareun kagikeun terus syuting lah gitu. Pokona mah urang masukkeun lah. Ini pan urang aya selebrasi anyar dang. Selebrasi kumaha pes? Pokona mah maneh bakal terkejut. Kamu main rahasia sama aku? Bukan begitu. Pokona mah surprise engke lah tingali pokona nya HD. Tapi ngomong-ngomong urang inget si buat Trump euy. Nah make keluar nya. Nya eta pes urang oge nyaho nama kabar cenah nina di Itali korek reuni jeung Israel kontak terakhiran nah gitu. Oh begitu. What's up mas bro? Yo my man. Apa kabar kamu juara? Aku mah juga di sana dari tadi. Aku nggak nanya kamu bro. Got the stupid shit man. Juara nama aing Malaysia. Alhamdulillah orang main tapi asal mau batur euy. Dang siap dang terima dang tah. Tuh ya tuh pes gitu mah. Kemarin lepas ku Febri ada dang tah. Umpan siap bejir. Sarung lu hotoy atuh Darwis. Dong ketakol. Aduh liur euy. Menek keler. Saya ngasukeun lendang ka urangkeun bolana. Oke apes. Urang rada gumbeng ieu. Pes maneh belah mana pes? Oh bradinya siap ka aing top. Kirim. Hade maneh dadang. Tah ieu jurus beretek bangsa teh. Ya, cek aing asup. Tah dang selebrasi nagih hutang bayar ayeuna tagih di akhirat. Ceng beceng ku urang ceng najongna. Urang mah da dipungkul tik-tik. Sunul Gus. Hade aceng. Aduh, anjing si Tejang ge halus. Makan kumaha? Aku juga bukan sangu yang bisa diremehkan. Tenangan sarakar cepat. Aduh jadi dadang. Siapa udah? Balikin deh ka aing. Aing kan siap apa? Umpan setengah habak. Umpan di bawah. Nah asu. Aduh suwe aing penting itu modal. Itu modal aja. Bos, ayo kita pelukan. Si Jack. Ayo kita balas ceng. Habak. Alah ngaledek settingan teh mulai lawan kieu. Anjing si Tejak kolot kalapak jurus terakhir. Tembak tinju keluar. Cobi tarikan di salib. Priwit. Gesan. Aduh, aing elah mun si Tejak geus kabobolan tilu. Ayo mah ending yang membagongkan. Wah, belaku. Ajatku dua kitu. Beunang bolana gelepok di lebana. Mun ajat di kiri, tuluy ka kanan, bola datang ti dieu. Ganil we ku hulu. Mun mang we. Ajat teh sok grogi keneh ngomong beha. Geus panang saat can jamu pot ayam. Can mang beha di warung jamu beleson di tukang. Meuli ngarat grogi maneh. Awak teh jadi hararampang. Moal mah tak lieur kana hulu ge. Jadi maneh bisa ngebleku. Mun bola teh langsung mebes. Pusing-pusing saeutik. Tajong bebengetan lawan. Orang ngocor teh getih tina irungna. Oke mamang beha, ku ajat dipake ilmuna. Langsung mantong. Kebok siapa panjul? Dibajak siapa ajat? Kebok langsung dipanjul. Sia wani aing sia. Belaku. Lah sarabok. Tah mamang beha instruksina ku ajat geus dilakukeun. Bagus ja. Eta karek anak buah aing. Priwit, geus parupar heula cepat parupar si Mas lieur ieu parupar heula kabeh. Cumuun, lah ajat nama anak cumuun cat tadi cat maneh kartu merahnya cumuun. Mangga goblok geus anjing Panjul ge kartu atuh sit. Heuh atuh sakedeung acat. Ya kan orang teh nek nyangan si Panjul atuh dieu. Nya kartu kuning si Panjul mah cumuun. Lah kartu kuning ngumpul anjing. Teu puas aing buat kieu carana mah. Aing ngajak diadu. Borok mah nya diadu jeung aing. Naon maneh? Tangki mah nyang teh maneh teh kasar ngomong teh. Adu jeung aing kadahana buru. Kumaha anjing nu kitu mah kudu diajak sparring ku aing. Pokoknya tadi makan sama. Siapa pura-pura nanya? Minuman ini seger meuli ti mana? Eta di biaya deukeut da dirinya. Lok naki enak. Sok beakeun. Tah bagi-bagi jeung si Panjulnya duaan. Nuhun Mang. Tungguan we 2-3 menit mah. Tapi ka karasa sesek minuman geus diracun ku aing. Main tong deui, kudu meunang 3 poin sia. Main sebaliknya. Ya Bang Beha. Ciro kadeung pulan ari sia. Ke barudak pantau ku maneh. Bejakeun tong sok nyentengkeun lawan gitu. Bisi hareureuy mainna. Teungar we babatokna nya ku balok. Bisa di kitu, maot kuburkeun. Mangga kitu mah jelas. Piriwit. Mulai cumpun gaskeun barudak. Iya, lihat mah. Aduh, jauh teuing euy. Hei, eletam, mana mah tong el heureuy. Mangga tai, lucu bekna. Ke el Gio tai heuh. Ih, barudak tong hareureui ari sia dibanding ku aing. Serius mainna. Syuting clock gampang dihabak ku aing. Habak. Astagfirullah. Siap sih. Masya Allah. Aduh, ikhwan Jiro jago ngasupkeun. Di ana heula ji syutingna. Ih, ngapunten we ta si clock. Neng Wiwin, I love you. Bismillah I love you ka Neng Wiwin. Tapi areup nonton balik. Tengah ti aing I love you ka saha si Jiro penonton angin kabeh. Nyeta tuh, anjing bere bacaan. Siap, Bu Haji diberi ajian rudet.
Aduh, teu beunang. Asia deket, kok aing asup deui. Nah kitu. Ajian dudet bekerja. Asia kunaon Ciro, dudak aing mah. Ting kunaon Mang BH deh ieu teh aneh. Ai urang kunaonnya Gus, kaasupan juri kupat tahu gitu. Kamana we sia mau ngomong teh. Belagug sia mah. Bola deket kitu teh asup, dadang pemanasan maneh. Ya ngomong beho. Nyuri botol ngomong beho aduh. Sia kalangan modal. Aduh, si Dadang mah teu balik kalau modal cumuun. Banjur ageuleuh cumuun. Tunang we Mas, dadang mah ya asisten. Aduh, kudu ku aing di banjuran we. Bau cubluk. Yo, kode itu nyerong. Masuk kan. Masuk. Nah, dadang mah teh kalau kaasupan. Mana yang merendang ngimpi modal lain el ngimpi. Tadinya el modal. Prit. Beriwit. Gesan. Ayo kene waktu nasi mangga dulu we ku sia cumuun. Tambahan lah Tak bisa cumuun, tak bisa. Ke dibere gift donat sih. Si mas mah yang paus cumuun. Kudu joget sadbor burun. Sarang ngeteuing si masna cumuun. Sian di tewa ku polisi cumuun. Aduh mah resep mun main bola teh gelutan. Tiga tarkam dudung gelut mah ih. Dudung teh tuh tarkam pride. Amit ih. Bae teh ngajak si dudung main. Ting ulah cumuun, sia tah masuk gelut cumuun. Ciro, tinggal ku wasit dudung ulah main. Si PA. Mang BH, kumaha tuh si dudung ulah main. Si gelut cenah. Padahal resepnya aya gelutan mah. Boroho wasit teh. Ocen, bejaan babaturan sia. Biasa gitu gelut di Liga Indonesia mah. Halo, konnya cumuun mangga. Sok atuh Mang PA. Gerowan buru si dudungna cenah main cumuun. Asik kuy, urang main lin. Buru dudung asup maneh. Batai. Asik kuy. Ganti si El Tai-nya. El Tai si ratulanya. Urang mah El Jape ngasupkeun L2. Hei, dudung. Hei, dia. Tah mana mah belah dia. Nomor 5 jeung nomor 2. Fokus nomor 5. Tenggel sekali. Cukup nuhun El Tai-nya. Siap. Jangan mana nomor 5 teh ku dudung urang bongok. Dudung Cing, tah bongot sia teh kena hati kalina. Mapa tuh dudung nya ieu mah banget di lahir. Emang sia ganteng. Sok bela, ganteng dong, ganteng banget aing mah. Daripada pas saya anjir, mending main teh dudung. Lompat anjir. Atuh nuhun Mas Adam. Sami-sami anjir. Dudung urang umpankeun ka si mangklok. Tah asupkeunnya mangklok. Insyaallah. Urang passing. Untung benang saya rutet. Benangnya kurian. Bang. Alah, bek kalah ngajar tau. Benang ge ku aing. Aing urang umpan kasih dudung. Dudung siap. Asupkeunnya ka maneh. Urang lewatin heula. Set. Asupkeun dudung. Aduh, atau si Ciro teka blok kinten-kinten mereka menik kitu. Terjok aku dudung. Hobok. Aduh. Ngeri atuh dudung ih. Terus dudung dulu kumaha? Rek lu jeung dudung. Mua sih asupkeun dudung. Tah. Wah, ieu bola karasep dudung. Ieu teh aya bekan teh sih. Tah, boboto eta kemampuan dudung. Ada dudung, teu sia-sia aing mereka maneh. Alhamdulillah ya Allah. Halusnya si dudung. Sok buru jaragaan dudung sama. Luki mah diaclong-aclongkeun ku dudung mah. Tingali atuh. Teh ade burat tuh lawan dudung balik satu. Sok sia ditewak sia sok. Sia mah juga dewa hayang. Sia sok. Karena aku atuh bener. Kali berat awak teh. Priwit. Geusang. Bro dudungnya tadi mah acting dah dudung mah sebenarnya bagus. Teh naon. Aduh, lain geus anta tadi aing mah ah. Wok hayu ah urang guragiru ka imah si etam perkawinan ayeuna si eta urang muah ah. Kamari aing geus meuli batik alus sia trok euy. Aing can meuli euy. Ih, nah sia mah wang-wang meureun. Tah tarewa ibu-ibu. Lumayan jang jeblak tah, jang baso, tah jang siomay. Tewa tah jang congki. Dudung mah walaikun kondangan juga kieu. Kita iya oke Dadang. Oh, kumaha teh kieu lin? Emang wajib lin gitu teh. Mohon Dadang. Dudung teu payunna. Amplopna mana Dadang? Tadi geus kana muyukun heuh. Era ngasupan ceban. Tong sakala di dahar atuh nya Dadang ngasupan ceban mah. Ningali aing meuli gagah kieu nya euy make batik. Paure papangi jeung burudak SMA aing gagah lah sok mari jeung duit anjir teh. Hayang hayo tuh urang dipoto ke panganten. Ayeuna lin hayulah kadek dijalik hayang era aing. Moal apa hayang da aing geundeuleu. Anjing si etam teu ngarasa nek buah belah duren penting euy. Bapak atuh tutungnya hayang belah duren. Kan usumna sayang ke jang kamu mah nya cilor heula we cilor. Nuhun tos dongka Pak Ciro. Sami etam ade tong poho urat madu jeung nog ayam kampungnya. Terus nyetok Kak Ciro. Sae kitu mah. Hei barudak, ayo ah urang nonton kahuruan. Gus, buru nonton. Lumayan we jang upload dina IG, dina story real, tontonan gratis. Kahuruan, untuk kahuruan kan kecelakaan, urang mah sok di update-updatekeun orang Lain Indonesia. kahuruan cenah. Lecek si Agus Sancama eta teh. Aya monyet katabrak cenah. Parah cenah. Di jalan tonggoh lain. Aing lokasina mah aku tak tahu. Terkomplit atau informasi teh ah. Yang belah tonggoh tuh yang belah dinya tak katabrakna teh. Belah dinya da asana mah. Hei, Tam. Goblok sih. Mana cek saya, tam monyet bisa ketabrak segala. Haram sih mah. Yang papalan kakan. Mana katil. Aduh, mana cek si Etam cenah. Benar kata Il. Mana ninggalin monyet ketabrak itu? Aku tak percaya. Jelaskan padaku. Sanes katabrak sanes, tapi monyet kawin. Sayangku, maukah kamu cocoy meme dengan aku? Kalau mau, ini aku ada cincin. Ini terharu. Cinta kita abadi.
Ada anak itu. Keluar hodam. Baiklah kajian kau hilang euy. Baiklah kajian orang tangga euy. Kawin kau euy. Kawin. Merdeka. Goblok. Merdeka. Si anjing eta bukan si Tika tetangga aing. Goblok. Goblok. Teu inget ka salaki jeung anak. Tika, set. Sia mah. Aduh anjing. Kunaon mana pes? Lain eta anu di luhur ade aing teh si Gilang. Goblok si Gilang adon ka pondikan batur. Geus geus karunya eta kitu-kitu da ade aing. Heuh si eta mah hampuraeun, hampuraeun nama. Si eta teh salakina si Wawan best friend aing. Tika set sia mah. Kitu patut sia mah we teh goblok sia. Hampura-hampuranya ya duh jadi riweuh kieu hampura ya. Duh eta ade aing si Gilang duh. Eta bawa si aing kadinya bisi ngagugugan ade aing ribu Duh aing teu puas goblok. Sia rek mana deui? Eta rek ngobrol jeung si Cimo. Cimo ka dieu heula ya rekeun. Oke, kok sia bawa si Gilang ka hareup, ku aing gebugan di hareup heuh. Ade tong nyamun si Ciro heuh. Siap belanja. Aing lakeun lah di jelema lah. Momonnya anu ngarebut pamajikan batur ku aing geseng huntuna make mangga ngora ngarah linung hakan sangu ge.